Halo, Dak. Bunga aing alhamdulillah lo Bandung ngarojongnya adanya. Lain itu akan katik dari yuk kieu. Alhamdulillah rekan-rekan pun lancet di Karawang, di Bandung, di Sumedang. Alhamdulillahnya nuhun kanu geus ngararojongna gitu tah alhamdulillah. Urang Karawang sing sararehat. Sing sararehat, urang Bandung sing sararehat. Sumedang, Majalengka, Cirebon, utamina anu milu ngadukung ka urang nya nya. Nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang tuh. Nya urang ketang bisa kieu teh da meureun ku akibat angger ti guru, ti bapak guru. Nya. Ti sakola heula urang teh. Atuh sagala rupa ge da. Masuk sanajan urang bisa teh meureun ku ayana guru. Aya guru, aya bapak guru gitu. Gitu. Bisa bilang hiji nepi ka 2 nepi ka 10 teh meureun dipepatahan ku guru. Guru ngan eta mah nu narimana urang kari pinter-pinterna urang gitu. Ngan baheula mah guru teh mamatahan teh. Kumaha? Model ka ieu teh sok aturan baheula ieu mah guru baheula mah garalak. Atuh tapi mati ka budakna teh jadi teurak. Baheula mah. Tapi alhamdulillah urang mah di kelas 1 nepi ka kelas 6 teh can pernah ngendog. Urang mah, naik terus? Ih naik. Can pernah ngendog. Lulus terus gitu. Ih lain can pernah ngendog. Urang mah Ngendog di kelas 1 naik lulus gitu. ngendog. Kuas hayam. Can pernah ngendog. Baheula mah Kan cek budak can urang mengendog euy. eta teh ciri teu naik. Ciri teu naik. Da baheula mah model IPS, IPS, IPA, aya ge ilmu alam, ekonomi. Kapan modelina ngaji ge kudu puguh ihpa ihgomna. Eta mun pola teh meni lekoh. Eta tuh nya. Baheula mah matematika, lamun aya nama matematika baheula mah bari eta mah raraban. Raraban disebutna nya. Kali-kalian teh raraban baheula mah. Berhitungnya. Berhitung da atuh baheula ieu bayaran ge ku barang bangkal apa. Urang mah teu apal kitu mah. Teu apal kitu mah. Karajinan ayeuna mah model Agustusnya baru teh mau kegiatan teh nyarion siwur. Siwur teh naon? Siwur pergi nyuk cai tina kalapa. Siwur eta teh. Nyeun sapu nyerek. Cek bahasa Indonesia nama sapu lidi. Eta teh. Jadi beda-beda baheula mah nya. Nyeun sosok nih pergi ai sosok. Parantunan sosok tina awi. Pergi nutupan kuluwung laukna mih teu maloncor. Sosok ngaranna eta sosok. Sosok jublangnya, ai jublangnya kumaha? Jublag mah pergi nutuk ngan segede kieu tah yang tengahna sok pare gejos gitu. Ayeuna mah di heller ayeuna mah nya. Di heller Model zaman maju ayeuna mah. Boboko, Said nu kitu nya. Model pelajaran ogenan matematika ayeuna mah. Baheula mah raraban. Ngane baheula mah cenah model ka urang. Udah 2 kali 5 sabaraha? Salapan cek urang teh. Nah, salapan meureun baheula jeung ayeuna ge sarua. 5 kali 2 mah 10. Salapan. Urang mah sing nepi ka ayeuna ogenan urang mah. Ya, ulah sok nyahoanan ka guru jeung ka ibu guru. Salapan hitung-hitungan urang mah salapan. Cek urang mah 2 kali 5 mah 10. Salapan. Buktikeun. Atuh kariseg urang mah sanggup mah buktikeun urang mah ayeuna mah nahang hitung-hitung mana tah geuning manggih euy. Ya. Aya paralon urut urang tadi teh sengganti paralon da. Tah. Ya, teh aing mah euy. 2 kali 5 teh. 2 kali 5 cek dirinya salapan. Cek urang mah 10. Salapan. Buktikeun sia. Yo, nah. Lima tah ieu teh sabaraha ieu teh? Cicing heula ada hese merejel leungeunna euy. Tah ieu teh sabaraha? 5 tuh. 1 2 3 4 5 nya. Kali 2. Kali 2. Ya. 1 2 3 4 ya cekel 5 sekali deui genep 7 8 salapan. Kapan itu salapan abah deui di urangna ge. Ya urang teh asa nya urang budak keneh ge asa aya teu ngarti lah. Nah atuh ampun be sakali deui
sing bener Ya, ieu. urang mah beunang kabobodo hitungan mah sing Nah. nya jalma ti kampung gen. Nah, kapan ieu kenyataan ieu bilang ieu na cum ieu, bilang ieu. Bisi pajarkeun ieu na ngan opat tuh. Tah ieu teh 5 nya. Heeh. Tuh. Sok tuh hiji 5 kali 2 hiji 2 3 4 5. Heeh. Jadi Cek didinya? 2 kali 5 salapan. cek urang mah 10. Salapan ieu. Bilang deui. Aing masuk Sakalinya. da urang mah mung kabobodo. Hiji, 2, 3, 4, ya cekel dah hese urang rek lagi dah 5. Sakali, genep, 7, 8, salapan eueuh deui di urang geus kanyakeun kabeh. Salapan 2 kali 5. Aing ulang ngali. 10 mah 3 kali 3. Mun 3 kali 3 Kang 10. ulah nyeun pinapseun da urang teh ieu teh keur dinas. Ilai pinapseun. Pinapseun. Urang mah kenyataan. Da ieu teh ditonton ku sararea ku ibu guru ku bapak guru. Kan? 3 kali 3 mah 10. Tah, ari 2 kali 5 salapan. Itu panjaman matematika ieu nama. 3 kali 3 masalah. 10 be dipikeun lah asa kabina-bina teh atuh aing Kade belat-belat teh pinapseun jalma euy. tah ieu sabaraha 3 hah 3 3 bilang sok bilang sok sorangan hiji 2 3 nah 3 kali 3 salapan 10 ya iba tempon hiji 2 3 sakali 4 5 genep sakali 7 ya cekel 8 salapan 10 kapan itu 10 ih nah kalah jadi urang mau 3 kali 3 mah 3 kali 3 heeh salapan 10 astagfirullah be sakali segera ajaran euy ya sing tenget gerage ulah suka bobodo jadi jalma teh sing bener ieu teh 3 kali 3 cek didinya salapan kurang 10 ya bilang hiji 2 3 sakali berarti 2 kali deui 4 5 genep 2 kali sakali deui 7 ya cekel 8 salapan 10 kapan itu 10 aing teu narima aing mah ulah sok teu narima aing teh ulah sok teu narima tidak lagi gitu itu aing mah kali 3 mah 10 habis teuing bareng jeung jama kitu karek ngabobodo aing nah ngabobodo mah sebenarnya motor sama mungkin teh kitu tah wah awas jung balik